karena we mah. Kenan gableg HP we. Dodok sarua. Lah, ieu mah kalah ka nyaring manten pemajikan. Mal indit meureun. Boga janji teu tara waras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomongkeun ku urang. Lila pisan tuh. Apaan? Lempang teu dalah leueur ti imahna sakitu imah urang di lowong. Giripis hujan Oh, nah motor sekolah 3 galabrus ka mana daek, mending lempang kapan? Cenah motor, Wah. Gus kosong. HP teu aktif sia mah. Pan bae aku botakna. Wota, lain ku botak. wota. Yo, Bah. Geus, yo. Si ulah we ngomong ke HP tuna HP-na. Keur ngilikan ieu ya we atuh nu Teu penting lah WA-WA na tuna geus. Naon di aya naon? Urang malah ini arek ngomongkeun batur ya, Bah. Kumaha seg? Teu kapan urang teh mau ka panguseupan ning. Nya. Tah si Wahidin, cek urang ngeunaan. Unggal peuting nguseup pegawena teh nganjuk we, aing kalah geus pusing. Lanjut we. Waduh, aing maneh kumaha? Kumaha naonna? Iya. Ngomong teu dirautan teh, Dok. Itu bener, padu bijil padu heulai. Aduh, aing kumaha da urang mah. Emang fakta kalah geus pusing nih. Nawi. Aya lain. Kita kalah yang serikeun sih, nah kumaha Ieu teh yang ngeserikeun kumaha urang. tuh. Oh, Serikeun lain mah. Tadi maneh ngomong kieu pan, mun teu salah mah aing teu salah denge nya, Dok. Heeh. Da aing teh can goblok. Cenah, ya bah. Kuring mah lain rek ngomongkeun batur. Kitu lain, Dok. Kapan heueuh? Eceukna sia ngomongkeun jalma. Ya dia malah ngomongkeun uruskeun. Jadi beda urang. Beda itu mah. Aing ngomongkeun jeung uruskeun beda. Beda urang mah keur nguruskeun lah lain ngomongkeun. Nah, atuh sia keur nyebutkeun nguruskeun kalah ka dieu. Uruskeun atuh ka ditu. Apa abah urang. Aing nguruskeun mah kudu keur diurus ku maneh. Marariung jeung zamana. Tah kitu. Mau ngomongkeun batur, aing kok ngomongkeun batur. Baturnya. Tapi dina kitu mah heueuh tapi Dok. Benar ikan ini mah. Si naon tadi? Si Wahidin. Si Wahidin. Heeh. Bener aing oge. Aing ge teu nginjem ceuli, teu nginjem mata memang si Wahidin. Oh, bah, kumaha teh bah. Bener. Cek ieu man ge heueuh pegawena teh nganjuk. Lain. Ayo. Nya, sia mah ari dilawan. Atuh meureun kitu-kitu keh jeung urang. Nah, Kapan cenah teh ngideum ceuli teh ngideum mah. Kapan cek si Oman cenah tah. Dan abah ge bejati batur. Astagfirullahaladzim. Abah ge meureun aya beja ti batur jeung abah. Kapan cenah teh ngideum ceuli teh ngideum. salah. Salah. Cih, Montong nyalahkeun kolot masing salah ge ulah disalahkeun aing mah kolot. kurang budak kurang mamun salah bener ku kolotnya mah dodo. Aneh. Gitu-gitu kehe we. Boga satu Aku kene. Buat gitu-gitu kehe bisa berat 12. Aduh. Sia mengamimikeun kana ngomongkeun batur. Geus geus. Engko na nguruskeun batur. Uruskeun batur ya. Nguruskeun bawang. Ayeuna ayo juang ulin. Gas masalah ulin-ulin teman nomor 2. Siap lah. Aya nomor 1 bagi penting bagi orang yo. Naon? Urang teh geus sak ka ditu sak ka dieu. Hayang aya nu bogoheun ka urang ning, Bah. Awewe. Nya atuh heuh mah lalaki mah. Kamu ngabina teuy. Ayo ganti domba. Ye. Kalau kawin jeung dong, Pak. Aduh. Dia hayang aya Karunya bah. Oh, hayang anu bogoheun aya nyaangeun gitu. Ayo hayang aya nu bogoheun mah berarti geus normal, geus Normal. halus. Cih, ayo urang keur teh kana aja mah teu normal. Normal. Geus juga Normal teh geus dewasa. Dewasa. Halus.
Nah, nu mantak pusing na. Boga resep, boga rasa boga mah betul ajar geus dewasa. Wajar wi. Urang ka awewe pan awena mungun. Urang kumaha? Kumaha? Bungun cenah bawa wena. Mungun wae awewena tuh udah naik kumaha tuh. Jika tuh Oh jadi maneh nu boga hungkul. Oh, ripu urang boga hungkul. Ari awewena henteu geura. Cicing mah aja. cek yang serius tuh dah. Aduh. Ararane aing. Motor alus ajaran pedasikan tina motor lain. Lain. Bogohon keneh wae tuh urang. Ayo. Urang teh kudu kumaha tuh ieu nya, Di bibita sagala ge lain teu waras, waras. beli HP alus teu waras. Aduh. Temempan, Bah. Deng, bah, karunya atuh bah. Teuing tina naon halangna ieu Bah kumaha tuh. Ya naon barinya. Merenung itu teh nu disebut kanyere ka pipir-pipir. Oh, bah Nah, jika nama gitu. kaliki di korangan. Serangan, heeh, coba. Awewe teh mikir-mikir. Laki ampun sorangan. Dari Kalau sakit mau bertepuk sebelah tangan. Panjeung meureun kitu. Urang mah kayak adu belajar nih. Sabar ya, sabar. Terus naon maksudna curhat ka aing? Atuh mah syariat kumaha tuh ka Abah sugana boga naon gitu tah. Oh, jadi maksudna Udah kakolot kemarin. maksud maneh teh meh itu ditampik wae. Heeh, tah eta ami teh ditampik wae pusing tuh dah. Ayo we nembak ka urang itu teh nembak ka urang, nah kurang kumaha tuh. Apal tuh da aing mah. Geus kaciri. Kaciri. Masalah awewe. Masalah awewe. Awewe. Aduh, teuing ya sok karunya. Teu kudu jauh-jauh, teu kudu tatanya, teu kudu dudukun. Dengekeun cenah apa? Kumaha HP? Make HP. Oh, aya Bah HP mah. Sok buka. Neangan wi, sok. Terus mau ka naon ieu urang? Buka kamera. Kamera. Oh, Bukakeun kamera hareupna. Kela bukakeun we kamera hareup. Tah, kapanggih ti dinya panghalangna naon awak. Astagfirullahaladzim. Naon wi? Naon baru jadi halangna? Hah? Ilikan. Kapan aya urang yo? Heeh, sok ilikan. Sudah butut, Bah. Apa ya tuh meureun bae mah. Eta. Modal Tuh. Kare jeung ompong. Tah, eta nu mah Waras. Aduh. Anu kieu mah. Aing mah teu ngerti. Yo. Ayo sugan teh. Aduh, aing eta nu mah teh kahalangan tadi mah. kan mah meureun atuh. Aduh. Tuh geus lah kadukangkeun eta mah geus kalah harare. Lah, geus. Nah, atuh kalah kalieur Jadi sudah. pemikiran lah itu Kalau pemikiran. udang manten nanai. Oh, yuk. Ucang ini Siap lah. Ayo. Kemana eta? disiragrag. Ngusap kita, ngusap. Musyak. Diseragak-ragak kumaha? Eta teh mama eseng teh teh hungkul. Bawa Baju eseng. alus. Biasa negara baju kieu apa? Kacamata. Kope ya. Kantong. Eseng Dilebus. Ka mana? Tadi ke geuat tadi ke. Ngomong. Kieu baju alus. Alus ya teh Bah, alus tuh. Jersey na Alus alus ya, Bah. lemproy. Ka mana Abah ieu geus kieu? Baju tina horden. Horde lain. kumaha? Puring. Ka mana? Ya Abah ka mana? Kepo sia. Lain kepo. Cek si Kanawi Abah rek nguseup cenah bieu. Terserah urang. Terserah na jahat duit eta teh. Boga duit mah boga Cuma kan deukeun. duit. Make ketang borongan we. Tuh nya si Kanawi teh. Make opan. Anu pana dibeli ku duit. Unggal peuting ulin. Ala jopong dut, kapos ronda gaple, megong di warung, terus ngusep, ayo ngusep kemana pak ditutup, namun Ngomong atuh, Bah. Abah teh wis ayo masih kedak Tunggu. tunggu naon, Tunggu manuk meureun. Atos. atos, Nariosna atos. kumaha, Cilaka ya. Muni moros pas Kuis kewas bogo. atos nariosna. Ini meres pos. Arek nguseup, arek gapleh di pos ronda.
arek kanu hajan. Terserah lalaki. Ngon urusan anak awewe. Bisa nembangan. Nya aya urusan atuh. Diam di rumah awewe mah. Diam. Sing tarima kana kodrat. Euy. Sing tarima kana kodrat. Akhirnya bah. Betul. Pokoknya omong, aing di pos ronda, aturan di ronda, ngomong, aing musuh, ngomong. Ya abah bareng masalah gitu-gitu teuing. Abah mah teh jeung aturan tuh da. Wah penting teh aya di imah. Hayu. Lalaki mah usahana di luar lain di imah. Heeh, tapi henteu tiap peuting we indit. Apaan beda keperluanana? Bisa-bisa boga ka bogoh. Di luar. Atau sih nyaros. Bukan aing nu ngomong. Ngarap puas ka sawasi. Wikayat kok moras pas. Lagi omongan apa mah? Ya, ayeuna mun maneh aing ulin ka pos ronda nguseup pake omong. Geus aing moal kemana-mana. Rek cicing. Bos balah. Jik, maneh ka ditu nu ulin ka pos ronda. Jik janjian jeung babaturan maneh ngalintar ka ditu tuh jeung pas sekdes. Dulu ka ditu kemana? Kemana dua? Muara Lain. Kamu yang mau nawe marah harap. Ari galib mah awewe itunya. Galib. Galib memang Itu galib betul. Jik, grek mah aing cicing di imah. Ai galib mah ulin tuh pos. Kali aing erek lah. Tuh hese keur aing mah. Oh, kumaha. Benar. Lalaki ini diomong, kali itu gede omong. Sok terus sararega Mang Dodo ge meureun cicing di imah. Jik awewe nu gararawul. Pamana aya proyek tuh meureun ditu tuh. Nya, Unjalan. jik cicing di proyek. Unjalan. Garlut di ditu tuh. Masukkan ha. Lari buat galib mah. Menyawa ngalangsir batu. Langsir. Atuh abah mah kateuingan. Mau penting teuing abah mah. Ba penting teh bah. Pengaruh udah. Apaan beda? Ai urang mah deukeut. Jeung masyarakat. Coba katagenan teu kitu-kitu teuing atuh abah. Urusan sapeuting we di imah. Curang. Sama barang. Kobogos ditungtungan we mah. Bok kabogo. Dah iya, heeh. Tah Cikarnawi aja Mang Dodo bisa jalan. Cuk hari ini Kang. Balik. Tulus we lah aing ah. Gali-gali tadi ya, Cuk.